Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku. Innahu huwal ghafurur rahim. Summa anna nikah sunnatul anbiya wa syiarul awliya wa junnatul adawal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'il ba'si wa dhunub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ananda Dede Rahman ya Ramdan bin Bapak Usman Zawaj tuka wa angkah tuka mahtubataka Fitrianingsih Nur Utami Ibnati Fitrianingsih Nur Utami bin Mahrin Ahda Asoro Firoman min dahabin naqdan min dahabin makadan Bapak Usman Bapak nikahkeun Bapak ngawinkeun anjeun ka putri Bapak namina Fitrianingsih Nur Utami dengan mas kawin mas 11 gram dibayar kontan. Saya terima nikah Neng Fitrianingsih Nur Utami SH binti Bapak Sukatma dengan mas kawin 11 gram mas dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bi barakati aqlika al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma barik li hadzal aqdil maimun. Amin. Amin. Wajal ijtima'i ala khususi. Amin. Amin. Walik bainal mahabbata wal amin ya Allah. Allahumma zada bainahuma ma'al a'mal. Amin. Walik bainahuma fi qulubina ma'al iman. Amin. Walik bainahuma kama alabta nabi Adam wa ummina Hawa. Amin. Walik bainahuma kama alabta nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qadidatul kubra.
ألف بينهما كما علمت سيدنا آمين فاطمة الزهراء آمين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان الله الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش ومن جاء ومن جاء سبحان الله على الشق والوتر وعدد كلمات الله تامة كلها نسألك السلامة والبركة نسألك السلامة والبركة نسألك السلامة والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantas ku mengeluh, kau telah beriku segalanya. Ku sadari semua yang ku ingin bukan yang terbaik, yang kau beri tak selalu jadi keinginan hati. Ampuni salahku menilaimu, salahku telah jauh darimu. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantas ku mengeluh, kau telah beriku segalanya. Kau tahu tentangku, isi hidupku, tentang semua yang baik untukku. Segala puji bagimu. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantas ku mengeluh, kau telah beriku segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantas ku mengeluh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Hapunten kepada sepuh bini sepuh kamina kalargi besar di Purwodadi ka Chef Dede Ramdan leres Ramdan. Wilujeng sumping ka keluargi Bapak Usman sapara kaja utamina ka Chef Dede. Wayahna di Cikat Kedap margi ieu teh aya acara adat anu aya di urang nya. Hidup tina dua insyaallah ngadahuk ngajadi hiji ngalangkungan hiji tanda hiji panto mudah-mudahan di tandaan ku panto hidup lebet ke alam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kalayan aya dina ridho dina Allah subhanahu wa ta'ala kenging segala rupi kanikmatan ya gitu. Orang biasa lebet ka hiji tempat tinangtos aya tata krama tata cara nu ilahar nu lumrah nu aya di lembur di mana urang datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bagi sadayana buka pintu baris dikawitan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ucapkan ku ade deh. Assalamualaikum. Gue nih ku akhir ngomong ada daik tuh. Padahal anak eta itu. Sahaeta anu kumawani ngetok panto kaya bemakrama ya maksud naon betian petak itu kurang tajeng titi surti terjeng wiwaha dir kurang panemu jeung anjeun teh urang mana Banjar Karang pamidangan gesan nganti ket lampah semerena Aduh no harian enteng yang tena di luar jadi canda kejero nah anu mawi kitu kakang teh tapi lain kakang senyorean betawang ditutup kakang sakalintang bimbang aduh nong kakang teh api lain pamugi diwaratos aduh kang pamugi digali jembar panyak sama numawi ditutupan to pisan-pisan giruk sanes pisan wapi lain mung aya nu dimaksad kang panuhun manawi terengat mana najan yakin kang teh panutan abdi abdi teh panasaran aduh no pupujane ati gue mudan menrek tasauran selangkung saya di jero angkang ladikan
tun kan sorangan di luar cicing-cicing keadaan warga miwa parasata monong aya kapalai manggenggal carioskeun gasih-gasih dangkang moal bahar manggangkang mung panadabdi muging kang darana sakedap wayahna di luar ngantos abdi gaduh panuhun memeh kang lebet ka bumi kersan dunan panedam namung paralun isuhunkeun ridho mana samemehna panto dibuka ku abdi ngaos heula sahadat. Cak yang dede ucapan bismillahirrahmanirrahim insyaallah panto hidup dibuka mudah-mudahan minangka hiji ciloka wilayah mantos di dieunya itu di ditu oge aya kiai nah aya pun adik insyaallah parantos hidupakeun mudah-mudahan kakasian kurang sadayana hidup rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kalayan mangga ucapkeun sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nu ieu kana. Oh, mana pilih kentot dah gitu pilih kentot gitu dah hayang geura di ramekeun cenah gitu bisi kaselang ku batur alhamdulillah ieu nya geus nya. Dah tos ieu. Tahan. Keungit. Apa leres ieu? Bisi salah nok tadi gandeng itu teh kan mangga anu sanesna tiasa tarik sementawis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama salam kami ucapkan kepada keluarga beserta rombongan calon pengantin laki-laki anuti Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipayun puji syukur ka Allah anu Maha Agung. Alhamdulillah sakumaha rencana dina waktos ayeuna parantos tiasa tinekanan sapaneja. Kalayan keluarga besar panganten pamegeti Purwodadi katingali ngeingalit ngabandalit ngebat nyatang pinang seja jajab pun anak atanapi keluarga terutami nyata Cep Dede anu seja melepas alam balagasan anu alhamdulillah tina waktos ayeuna parantos aya di alam ringkan ukiduna andung sewu gilurahayuna da jajab doa ti sadayana mugia Neng Fitri sinareng jang Dede rumah tanggana sakinah mawadah warahmah kalian mugi-mugi rumah tangga anu sakumaha sesuai ajaran Allah sunareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipayun oge simapdi sebagai keluarga besar calon panganten istri nyata bapak engkat sinareng ibu ini nyuhunkeun dihapunten kasadayana urehna bilih aya kakiranganana mugia tiasa ageng maklum jembar panghampura. Bapak rau ibu para uleman terutami rombongan keluarga besar pengantin pameget anu ti Purwodadi dina waktos ayeuna insyaallah aya sababaraha macam acara anu pada dilaksanakeun kalayan mugia naon sagala harapan atanapi anu pada dilaksanakeun di waktos ayeuna aya dina kalancaran tur harapan mugi-mugi aya ridho Allah Subhanahu wa taala. Supados teu nyangkolong kana waktos
Insya Allah di acara waktu ayeuna nyata pertama pembukaan, anu kedua pembacaan kalam ilahi, anu bade dicanakeun ku TNI, oke anu saterasna nyata penyerahan di keluarga besar panganten pameget anu bade dilaksanakeun nyata ku Bapak RW Ngatiman, sareng oke nyata diteraskeun penampian nyata ku ulah nya panganten nyata apa untuk kalian terakhir nyata cara simbolis tur oke saterasna nyata penyerahan mahar sareng saterasna nyata acara sungkem tur halal halal tutup doa. Bapak Ibu rawarga sadayana supados barokah acara ieu urang sami-sami kawitan di acara ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara seterusnya nyata pembacaan wahilahi anu bade disangakeun ku TNI waktosna mangga si abdi nyanggakeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada kayak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Al-'asfi war-ray'anu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukalliban. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ausan ayat suci Al-Qur'an parantos dioskeun ku TNI mugia anu ngosna kenging manfaatur barokah pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Terutama urang mugia anu sami-sami ngupikeun kana aluna ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan kenging petunjukna kalian mudah-mudahan urang sadana tiasa ngajalankeun kana naon rupi perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama urang mugi-mugi tiasa emut kana nikmat Allah Subhanahu wa taala sebab jelas nikmat anu mana anu dibohongkeun ku urang sadayana terutama kangge kedua mempelai. Mudah-mudahan nya nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda-tanda kebesarannya nyata sudah terikat nyata rasa cinta kasih sayang bahkan menjadi satu nyata ngajakeun leuwih suami istri. Mudah-mudahan dengan modal cinta kasih sayang mugia ngekenging keluarga anu sakinah mawaddah warahmah kalian keturunan anu pada soleh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu oge wargi sadayana acara anu kadua penyerahan di keluarga besar pengantin pameget dina waktos ayeuna anu insyaallah bade diwakili nyata ku Bapak RW Ngatiman anu ti Purwodadi dengan segala hormat waktu sinar bukat mangga nyanggakeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala dinil Islam wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amalan makhluk. Pengatur waktu, pengguna acara
anu alhamdulillah parantos macan waktu kasih ibadat kangge ngader ieu kayunan bapak-bapak sinar ibu-ibu anu fisik ibadah sangat dihormat mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan anak Allah Subhanahu wa taala. Bapak keluarga besar di pihak istri sanes calonnya katos kaikat menikah. Keluarga besar di pihak istri anu fisik ibadah sangat dihormat. Keluarga besar anu di Purwodadi anu fisik ibadah sangat dihormat. Bapak Kiai ke Desa Panggulan anu fisik ibadah sangat dihormat. Mudah-mudahan kami kemuliaan sekaligus di tingkat RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, kesepuhan anu fisik ibadah sangat dihormat. Anu alhamdulillah dina enjing ieu pisan kurang biasa nyaeta ada pulung kelompok karom gereja tempat anu mulia. Sabadana memacakan basmalah sinarang hamdalahna urang sangakeun kadma agung maha gopur anu alhamdulillah mantaran parantos nurunkeun kaetang nikmat-nikmat ka urang sadayana anu terat kami nyaeta nikmat iman sinareng nikmat Islam. Mudah-mudahan urang sadayana dipageukeun iman urang sinareng Islam urang dikuatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dugikeun di mana mungkin orang dipanggil kudu kagunganana pamudah-mudahan eta kacandak kaya alam tubir amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat milah beserta salam nauge urang sami-sami tuturkeun katorkeun ka Nabi anu agung, Nabi anu mulia, Nabi anu parantos dititipan syafaat mudah-mudahan urang jaga di mana nyaeta parantos di yaumil mahsyar mudah-mudahan urang kenging syafaat di mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik dikiribados kita kacana nyuh ke dihapunten nggak bisa nih simpel pada singisian kita ke pasar hai kumaha ngomong nanti lagi nak mereka mana beda pina nih kata acana simpel pada nyuruh terdiapun tadi nasa budaya kalau patana anu alhamdulillah simpel pada di situ nyata di Purwodadi mewakili nyata Saderek Usman anu kahiji ditudugikeun ka dieu nyaeta bade silaturahmi anu kahijina silaturahmi anu alhamdulillah di perjalanan aya dina kolosong atur adil pacaranana pamudah-mudahan silaturahmi dina ieu pamudah-mudahan sing aya hikmahna sing membawa berkah nya kangge urang sadayana. Diberi badon nyata badai ngadoakeun anu alhamdulillah urang parantos dua sasi nyata parantos ditikahkeun nyata Jang Dede pamudah-mudahan eta dua insan pamudah-mudahan anjeunna teh sini paejeun ke tina sini pangkeun tulangna sini panjangkeun yuswana sing runtut raut rumah tanggana pamudah-mudahan anjeunna sing agung duriatna pamudah-mudahan anjeunna teh sing dirikian ku Allah dirikan dikaridho Allah Subhanahu wa taala pamudah-mudahan di mana mungkin paratos ngagaduhan turunan nyata turunan asuh soleh sinareng soleha pamudah-mudahan rumah tanggana sing subur makmur gemari rosina we sing dimurakeun sandang sinareng pangana. Kangge mempercepat waktu nyata disimaki badai nyandak nyata anu intina mah sing pribados dangel kakumpul parantos diserahkeun parantos papasrah lain papasrah pribadi di ditu disimak di ka dieu sapara kanca rombongan si Purwodadi ngan ukur artina ngajingjing teh mangajingjing ukurna kolean ngajingjing nangkeh teu berat nyuhun teu berat nanggung teu berat ngatup acan
tah meureun aya paribasara disebut mah aya sasireun sabeuneureun. Mudah-mudahan ku keluarga di pihak istri mudah-mudahan ditampi kuasa panangan kali dua sakitu kamampuhanna sakitu butosna isi abdi di Boroda di mudah-mudahan ditampi tapi gahaya ditampi bae dari sakitu aya anak-anak. Sing pribados moal seueur panjang lebar intina mah eta masrakeun mudah-mudahan dinaon kata-kata di tim abdi sanes tukang ahli bicara ahli pidato muka paksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putrana sebagai panganten pamoget pugituna kantos pisan kurang sadayana kalayan pokona mah di ditu mah teu istilahna mah loba ngomong lah jual dedet datang didedetkeun datang itu mah ukur bisa kadedetkeun munggur dia kudu nanean lah seuri teuing. Oke kangge saterasna nyata penampian di keluarga besar pamanten istri dina ieu insyaallah bade ditampi nyata ku apa injuk sebagai kuatna nyata kedua mempelai apa waktu mangka sedang tepat nenggakeun. Mantap ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh sadayana utamina keluarga besar Bapak Usman sareng Ibu Popon di Purwodadi anu disarangan ku para kanca sadayana anu berbados dihormat. Mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Keluarga besar pun adi nyaita kanca sareng taining khususna di Cipetir oge di lingkungan desa Pamubulan anu sami-sami ku bobodas di pihormat mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Para ulama sadayana, para sepuh bini sepuh sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, sareng urang kalikum mari sawiji anu berbados di rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur Allah Rabbul Izzati. Urang parantos tiasa riung puluh pokok harodok di tempat wasilah. Dua insan Allah antawis cek dede sareng Neng Fitri ngadahuk tina dua jadi hiji lolo dadi siji. Salawat sirang salam mugi dicurakeun ka junjungan ran sadaya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargine para sahabatna tabi'in. Mugi ajaran anak dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi sadayana ucapena keluarga besar Bapak Usman sareng Ibu Popon di Purwodadi. Kaperkawis anu parantos tadi disanggakeun ku perwakilan asun katanggung kateda katarima naon rupiah nu parantos di carioskeun. Alhamdulillah dua sasi kalangkung pun anak parantos ngadahu syukur tasakur binimat Allah terputus-putus unggal menit unggal jam unggal dinten menawi unggal sasi dina dinten aina nyaeta tasakur binimat ka Allah anu kawit nangan saukur bija seueur anu teu tiasa dongkap dina waktos hari teh waktos dikakin ayeuna panginten secara lingkungan secara pemerintahan perang yen cek DDT parantos ngadahu ka Neng Fitri di Cipetir ieu hiji bewara kasadayana mudah-mudahan ieu teh nambih pangdoa di sadayana rumah tangga murang kalih urang putra putri urang langgeng kalayan sakinah mawaddah warahmah tur ayatna ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Oke hidup panginten cek dede anu parantos dinikahin sawatara sasi anu kalangkung wilujeng suping ka ieu lingkungan ngan nyaeta dapun anak mah Neng Fitri sakitu buktosna
teu aya ditumput salindung boh rupana tetep pangadepna didikan atikanana jeung oge keluarga nek teu aya pisan anu ditutup-tutupan mugi hidup sing narima dina sagala rupi kakuranganana wallahu alam aya kalangungan ieu sakantenan apa nitip anak apa titip didikan atikanana utamina di bidang agama ya. Mari panginten aya nama parantos tugas hidup Ibu Ramana pun adi apa parantos rengse ngadijik tinggal kandung salapan sasih lamina gumelar ke alam dunia dialit diajar nyarios diajar ngaos disakolakin ayeuna tos dewasa tinggal hidup neraskin didikan atikan mudah-mudahan hidup gelis putri apa janten istri anu solehat babakti ka salaki utamina kalayan selabina mudah-mudahan ayeuna boning ridha Allah tak karena segala rupi ajaranana termasuk karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanes tieta naon cenah anu didubikeun tadi teu jingjing teu bawa alhamdulillah rabbil alamin. Nu utami adalah doa. Sareng doa. Di ibuna di bapana. Boh di ibuna di bapana CPD. Boh di ibuna di bapana. Neng Fitri, mudah-mudahan urang ada Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, mudah-mudahan pun anak Fitri sareng dede rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Kirang lagu juga diapotin tina sanes katen panampianane dina tempat tuang narang leujanana. Mudah-mudahan dua insyaallah ngadahu dua keluarga besar di Purwodadi sareng kitu teh oge urang hiji ngajadi hiji ngalaksanakeun cita-cita urang sadayana. Kirang lagu juga dihapunkeun biaya langkung saur bae tarek kobot sapanon sareng sapakan mugi biasa ya ayuman dari taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali deui alhamdulillah di penyerahan dugikeun ka penampian nya tiasa dilaksanakeun dina waktos ayeuna kalayan katampi pisan katarima nanging sabalikna nya ti dieu keluarga ti Ipit atanapi Fitri nyuwunkeun dihapunten pilih irang penampianana. Angge saterasna nyata penyerahan secara simbolis di Ibunda Dede nyata ka Ibunda Fitri. Ini naik. Mangga ditampi. Tampi salaman. Tampi salaman. Salaman. Tahan. Tahan tahan. Oke, udah. Duh, begitunya. Udah. Ya masang kacang gara kunjung ke indungnya muda raka papai nunggung mah tunggu rahayu bapama tangkal aja indung wajib dipunjungnya bapak wajib mah apunten atur nuhun parantos ngadidik nu sakitu lamina kiwari neng jeung Fitri jeung Dede baris medal walampahan kahim kami apunten anu kasuhun hampura anu Bragis ayeuna ngalih ka sama sareng ibu hidup anu dibalik itu teu aya istilah moal diodakeun mudah-mudahan hidup rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dina sagala rupi tantangan mugi lebih tina badai para tina rezeki. Bral Asep ngalih urang tungkemna ka apa sekarang ka mamah anu di apunten mamah
Apunten apa Bral kasep beras giris giramiang makalangan dinang kuning rumah tangga mudah-mudahan hindap panjang ujung panjang muswa dinuluruan berkah salamat tidak parantos dikandung salapan saksi helamina bedal ka alam pawenangan dididik diasik dijaring mudah-mudahan hidup aina dongkak ke alam lalagasana rumah tangga sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuker tempatna Neng Fitri Cinareng Cep Didi anu nuju sungkem ka indung anu kandung ka bapak anu ngayuget indung anu kandung mudah-mudahan mudah-mudahan doa indung kedua insan ieu anu mudah-mudahan sing dijalkeun tina segala baik. Alhamdulillah tos kasep sakitu sungkem asli anu nyunkin. Alhamdulillah acara sungkem parantos dilaksanakan kalian terharu terketuk hati sehingga ibulah dan ayah yang telah membesarkan kita, bahkan kesuksesan anak adalah merupakan jerih payah daripada kedua orang tua, terutama ibu dan bapak. Mudah-mudahan kedua mempelai jangan sampai seperti kacang lupa akan kulitnya. Ingat kedua orang tua, ibu dan bapak, kesuksesan kita adalah karena dia. Insya Allah akan melahirkan keturunan soleh. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal. Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia dan dusta ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Walau sampai letih ku kan mencarinya, seseorang yang ku cinta. Patah hati Neng apa ngalaksanakeun amanat di para sepuh bina sepuh utamina nu aya di kampung Cipetir Desa Pamengguda. Ayeuna pada dikawitan di Purwadadi aya ieu. Ieu teh harupat. Ya, baris kolot sok ngomongkeun atau nabi nyarioskeun kieu. Sing hade kaset tulis ulah sok getas harupateun. Jadi harina harupat teh eta lamun di nanti di potongkeun eta teh stok nyuk teh sedikit. Artina ulah sepi ka hidup rumah tangga potong tengah jalan. Apa lamun dipotong esek nyambung ke sana nu aya pagorengan. Ieu lapas itu sadaya ya. Nah, kemudian kayak aya teh aya seuneu anu hurung di luhur artina eta teh leungitkeun ka ambek timbungkeun rasa ka dede Allah ka ati. Itu ya, eta gambaranana. Nah, ayeuna apa di cek. Neng cepok duana. Neng paling handa. Nepang paling luhur.
hirup sauyunan kakai jadi selewi kadarat jadi selepas ya ulah paluhur-luhur kangkung ulah pagiran gareng tampihan maksudnya kudu sini pikanya pika didin pika ulah pika asih ulah tok pa aing formo hidup parentos suami istri aing ya gitu nah dites ku apa bisa terhidup barengan hidup sok coba Kaluhur keneta kaluhur kehandap ngadap dengan lalunan dengan perasaan handap terus goyang terus goyang nah ya enggak sudah digoyang-goyang terus ya jadi mun salaki keur nanjung kaluhur imbangan ku hidup dan ulah ngalewihan mun pameket hasil nakir aya di handap ulah ditinggalkeun hirup sapapait sama manis sabagya satiranya ieu gambaranana urah aa mah kagiran naik kahili ye ieu gambaran hirup sauyunan hirup rumah tangga anu mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya Tiup babarengan. Tiup babarengan. Satu. Tiup. Dua. Tiup. Tiup dua. Nah, tepang pariluhur wa neng parihandap padahal kaluhur nengna potongkeun. Potongkeun. Sambung gede coba. Gambaran ya. Begitu susahna lamun dipotong di tengah jalan. Hidup omat ulah tepika potong di tengah jalan. Ini gambaran adat anu digambarkeun ngan sabudina harupa. Tapi jero nya taroskeun ka ibu karama ka para sepuh sadaya gambaran-gambaran tadi. Ieu oge gambaran baheula keur di SR apa? Aya laguna aya imah leutik tapi lucu lonjot bangunan mah. Ya. Ngan hanjaka saya panto jeung jandela rahasia Allah saha kerang jerona teh aya naon rek jadi naon ya naha arek jadi awewena lalakina sabab endah akan kono ibarat hidup keur bobogohan pertama baheula papanggihna di Tarangkaraya teh di mana di sekolah atau di sekolah dur di yang lila begitunya si neng si ditajong lin cing aa teh say bet hati-hati tuh nya gitu itulah gambaran anak indah banget tapi ketika geus nikah horenganan kalau kasih neng teh kitu nya begitu ditajong tangkurak sia mata di kamana itulah keindahan jadi ketika ieu geus diputuskeun ku hidup duaan nalika timbul rupa-rupa warna oda sideung koneng jeung eco jeung sajabana ulah kita palilahan aitur bobogohan tiri sayang tiri beb tiri cin ari geus kawin geus nyaho tibat masing-masing malah cinta nangan sejen jangan sampai begitu hadapi apapun yang terjadi karena ini kayang hidup Tuhan coba hari ini kakayang kayang duaan tuh kan jadi ketika sudah membuktikan apapun permasalahan anu aya di hidup omat hidup pula indah kali ya pupuskeun ayeuna neng tunduk nago asongkeun pean katuhuk wa buka ku neng teh buka parasat teh edana ge buka bari bungkus pakaki neng geus nyaurang muka teh Encan angel kita. Nuhun ade neng nek cuma jadi buka cuma ya. Neng ada. Ada kok. Asongkeun penan neng. Ulah luhur teh nyingap keurana bisa. Buka. Sadar ka neng? Sadar neng buka. Neng harus dibuka terus. Atas dibuka. Atas dibuka kan? Hewaniannya jadi orang diputir water nah ada ya tanda apa yun tadi di atas dia tincak duaan
pianana itu heula neng. Nanti ada. Nanti ada atur. Di itu ke apa? Tas dua tak. Neng itu tak. Itu tak. Ya aku ulah itu lah. A ini. Oke, hitung ya. Fokuskan. Hiji, ya. Dulu baik. 1, 2, 3. Lagi kita dapat ini. Oh, kami. 2000. Ibu, ultra. Ya, tuh sekali. Naon kayak warna. Sadayana aya warna. Hidup baris di sangharipan mangrupa-rupa warna kahirupan. Ya. Rek susah, senang, bager, ini itu segala macam ayah. Nah itu nanya, Juli. Ayo, nanti kelek, Cai mun saeutik kurang perlu mengelola mencaah si hade. Ya. Cepengkur neng. Aa di handap. Aa tampak. Aa. Neng huluna dari sok nyerkeun beungan saha. Wewe bisa dulu ke eta. Ya. Neng si pageunnya nya penganana. Lesolkeun ku alauna. Lesolkeun we. Biarkanlah dia. Naon eta artina? Berikan kepercayaan ke Neng Fitri sepenuhnya nya. Ulah setengah-tengah. Amun kana eta dandan, ieu itu segala macam. Bagaimana euy? Arek ngaos teu daya Kiai Apip di dinya. Neh, ku maneh mah rek ngaji kamari karek dipangmulikeun ke orang, nembok di kelas. Gitu. Ada pemulikeun tiung, nanti berkada tiung 10.000. Gitu. Nanti pasar kamari saya nembok eta. Ulah, dari berikan kepercayaan tersebut. Tapi gua apa? Si Pager, lesurkan Neng. Lesurkan Neng, biarkan si A. Lesurkan, biarin aja. Berikanlah kepercayaan ke A sepenuhnya. Ya. Dan orang Cina nggak diseberuskan. Enggak, itu kan enggak. Kalau propaganda ya enak mahal. Pokoknya mah enggak, pokoknya berikan. Ketika si A terlambat bekerja, pulang jam 10 malam, biarkanlah dia insya Allah amanah mencari rezeki min Allah untuk rumah tangga. Jadi kunci rumah tangga adalah saling percaya, ya. AA kan Neng percaya, Neng Ori percaya. Insya Allah hidup duaan baris sepi hati-hati. Duduki kayamen. Akhir itunya akhirat, ya. Gitu. Dan ayat lagu nanti kekasih kita kiamat lebih kiamat ya. Ayat lagu nanti. Oke, cara Neng. Neng jongkok deui. Pak kaki AA kapayun, kaki dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Ulah wakan dek engke ada campur bosir nyaho lah campur bulan. Gelap. Neng apa minggelat ulah dia udah kepeureuh, cecep. Itu. Emang tanya kabar Eden kemarin. Itu. Nyecep. Ayo. Silakan diabadikan. Tuh, lihat kamera, angkat, ulang kali bedol. Ke sini ya. Pakai saya Pak. Oke, sip. Oke, lengkapnya. Rizki minallah saya awalan beriban publik ya Allah rizkinya di pasihan. Dia namanya ya paha dan paha tinggi. Nah, ya yang ya, ya ayat dada. Buntutnya ayat. Luhuran buntut, ada luhuran buntut. Neng iya naon? Pala naon? Ayam buntut gitu. Panjang deh, panjang tenang baik. Soalnya dulu kayak gitu mah deh. Oh, coba kita begitu kayak dengan sini. Enggak belok. Oh, yang gede hulu deh ya. Komplit pokoknya namanya. Insya Allah. Ngan amanat apa? Dina marabutin. Nalika salah saurang kenging numpang ageuna ulah adiguna naon sababna dari mah tos rizki duaan mun neng kenging numpang ageuna berarti neng sing amanat nyepong amanat si suami mun aa kenging numpang ageuna rizki
ulah sok nyebrang kapal buang satu bae nya jadi bawa Kak Iman gitu iya minangka silokan dihitung bapak 1, 2, 3 nanti gitu dong ya siap ya siap 1 setengah nggak boleh gohan ya mau lihat dong berkati lu 1, 2, 3 ya acungkan silahkan kandang tuh gitu. Hebatnya tuh kan insya Allah akan dipasang rezeki min Allah alayan tidur insya Allah di tanda kabumi kangge rumah tangga duaan air nanti digigit ya ngalip ya Pak ya Cepang neng dihandap hati luhur ada adat dengan naon tempelkeun kana dagingna ku bibir masing-masing foto digigit tuh kita oke ulah ka ciciuman dia mah teh eta sabar rokok bulan ada rokok bae bukan ini bapak oke di kamar dia apa wajengna tengok kamera Bukan nya, dia ngasar teh. Lagi ya. Oke, udah. Nah, ayeuna ku abdi mah cari. Tarikna ada rapat. Kan lah. Jewit ku paling kenca. Yang paling kiri. Ya. Wapliku tina akur dari tina bang baru anteng baru nyawang anu ngarangku suapin masing-masing pulang makan minum adinya neng kadinya mamna ulah anak irung sok tenang ay sekarang aturan sok matu lebat alhamdulillah nah itu sing alamatku eta tuh di duapan insyaallah Gusti Jepang duaan 1, 2 minum dia sok minum duaan bapak renang lihat kamera oke benar bagus sudah bagus nah baik permisi tadi mama nyiwit sekali suapan putra putri urang mama AA mama ini silakan diabadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ya. Ieu huap betul di indung hidup anu ngurus hidup. Ya, simbolis ayeuna ulah sok ngahetekeun sepuh naon-naon ka sepuh, tidak tos dididik, tos disakolakeun, ayeuna tos rumah tangga bertanggung jawab kana rumah tangga masing-masing. Kita teu aya istilah minantu mama eueutan neng mama nining eueutan AA. Set, tingali kana kamera. Ya, wilujeng sumping dedek di Cipetir, wilujeng sumping oge neng di Purwodadi. Nya teu aya lah istilah ieu minantu aing mah ieu teu aya. Ketika neng putra mama Popon, oke dedek oke putra mama ini ya. Jadi saling kunjung, saling harga menghargai demi orang tua kita, demi kita semua. Insya Allah rumah tangga kita nama amin. Ya Allah. Atau non mama serangga widi. Pagi saya neng pamungkas kurang pungkas acara ye kusawer panganten. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap pada merangkali saya nak. Siap.
orang kali Muji syukur kayang agung anu sifat Rahman Rahim. Siap-siap di Purwodadi nih katingali. Oke, di Purwodadi di panggung di dia. Mama ini tidur. Anu sifat ulas asih nu kagungan pintu rahmat tos bukakeun jalan suci Suci ini hidup tos tahu bakat nikah tos patitis kasih tos ikan janji subahaya di payunan bapak naik saksi ku ibu Rama sepuh sareng para wargi monggo hinyu jadi sepuh hidup laksana rabi gelis ngan saukur ngering doa mugi-mugi maha suci mapain kanugraha kahidup pamaget istri moga hidup lurus mulus rapi diriati runtut araut sauyunan apa pahit sama manis luare kaki-kaki ya pahiri kiri dipahit moga masing panjang kunjung panjang yuswa mukti sari gelis mugi ditabihkeun bangga mugi diparkeun rezeki matindi kuatkeun iman Islam nusa jati hirup si indung ke waktu pokok waktu himawati tetekona agama Islam awis ngesto kaya wini mepohot fardu kifayah gereng ukukeun kali abi
hidup ayeuna ngadahuk tos laksana jatuh rami kasaktiku sadayangan kudu catet dina tidep tos pasang subagai pasini janji no suci tenang siap ya. Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia dan dusta ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Walau sampai letih ku kan mencarinya, seseorang yang ku cinta.